kali perkawis Tina naon rupiah kalepatan muga ageng sewa cukup lumur jembar hapun tena anu kateda ngeran saling maklum di hatunuhun Gusti Prabu kali perkawis aywa salira kersa nimalan bejeng hingga kapunut marganing tenaga emutan lara pati kasangakeun ngeran mangga tansah ya jeung aja nanan ya sewe da sore kene onggo gahareup piukna saeki adi kapayung jadi tapi nada mati si mabdi pun senapati nampi kana pembagi salira galayan ngahaturkeun semah pangabaktos ka Gusti Prabu ditarima Senopati atur nuhun ngeran atuh kalihna teh tabok pilih kirang tata sareng titi duduga sareng peryoga cologog sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah sacarana pilih ayat cara anu teu sapuk sareng mamanakan salira muga salira kersanga saling maklum Senopati atur nuhun Gusti Prabu atunya ngahaneut kene naon teh taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum minal aidin wa faidin mohon maaf lahir dan batin dina samudaya kalepat dan jisim abdi tangtos dina ngabdikeun diri sabaraga ka nagara teh jisim abdi teh acan maksimal dina bulan anu suci ieu dina saparantosna Idul Fitri jisim abdi neda dihapun dene kasalira ngeran sami-sami Senopati atuh ti kaula oge wilujeng lebaran hapunten tina samudaya kalapatan tenan naon pan main maneh malain Islam ni foto sawios kaula mah kitu we ulah ngiring bingah wae di urang mapan rupa-rupa agama beda-beda keyakinan beda-beda ragam budaya ragam agama di urang teu nanaon nu penting mah urang mangga hiji we dina mangsa ngeuyeuk dayeuh walahna sauyunan satujuan dina mangsa nyaeta ngangkat ajen inajen ieu nagara leres di mana Senopati abdi Gusti temudik maneh kamari masyata acara lebaran abdi mudik Gusti ka mana ka gardu nya da abdi mah urang gardu kawit mah Gusti urang gardu sumohon dinya tiranca bango caket dirinya Gusti nya kulan gitu aipun bojo mah tidinya ti Malaka Malakanya pemajikan maneh di Malaka semoho Malaka mana Malaka paling dinyaning caket janem iya tah pun bojo teh kawin teh mamangkal di dinya teh beda tenan naon hari pagi pukulan aya we da kaula mah urang dieu tenan naon sakula warga kaula ge hampura ieu pangpangna ka aparatur nagara terutama ka hambara hayat kabeh dina mangsa kaula mimpin negeri ngolah nagara ngurus hamba-hambara hayat teh pasti lain loba kakuranganan can maksimal karasa ku kaula loba pisan masalah anu acan rampung loba pisan masalah anu acan karengsekeun ku urang sadayana
ada mimpin negara lain enteng-enteng tong borok mimpin sanagara mimpin rumah tangga naon RT rukun tetangga kadang-kadang masih keneh can kagero komo kaula salaku raja di negara narepati di ieu negeri loba pisan kakurangan ngan parandene kitu urang jadi enteng keur urang jadi contoh keur urang ningkatkeun dina sagala widang kagiatan anu aya patula jeung patalina demi kepentingan negara jeung bangsa leres ulah ngarasa cukup ku pagawe ku gawe urang ayeuna tibalan ulah waka agul ku gawe urang ayeuna ulah ngarasa puas ku gawe urang ayeuna sabab naon lamun urang ngarasa puas ku gawe urang ayeuna dina hate moal aya motivasi kana diri urang sagala rupa kagiatan anu aya patula jeung patalina demi kepentingan negara jeung bangsa leres sabab ari negara teh gumantung kana roda alam perputaran alam zaman beda-beda poe ayeuna lain poe kamari lain poe menit ka menit ti jam ka jam ti poe ka poe pasti anu ngaranan zaman pasti bakal robah leres moal apa urang isukan bakal terjadi naon ngan anu ayeuna anu kaalaman ku urang wayahna urang kudu bisa nginung ka waktu mi bapa kajaman hartina kudu bisa beradaptasi dengan keayaan ayeuna ayeuna anu dibutuhkeun ku negara naon ayeuna anu dibutuhkeun ku masyarakat naon tah salaku pamimpin kudu hartina sensitif apa kana kahayang-kahayangna masyarakat lolobana leres ulah nepi teh kahayang rakyat naon sanajan kangaranan pamimpin hade ku hadena diomongkeun pon kitu deui gorengna komo kulawan politik mah di mana urang goreng bakal digoreng jadi konsumsi media sosial anu bakal ngalunturkeun pamimpin nu matak di dia pamimpin kudu hati-hati urang salaku warga negara atawa aparatur negara pikeun ngeuyeuk doya ngolah negara teh kudu hati-hati kudu apik kudu waspada permana tinggal nya leres sabab rengkak paripola pejabat ayeuna dimonitor ku media ayeuna masyarakat kabeh nyekel handphone dina handphone berita-berita nu baheula berita terkini bakal aya nu matak para pejabat teh kudu bener-bener apik dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ulah negara aya jejak digital nu matak budaya urang budaya timur naon teh apik titih rintih nastiti tur ati-ati saban wanci mawas diri saban mangsa mariksa rasa mun mipit kudu amit mun ngalak kudu bebeja ulah getas harupateun urang salaku aparatur negara sabab sing inget urang salaku pamimpin teh hakikatna nyata pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita leres nu matak jadi pamimpin teh wayana kudu daek berkorban leres kudu daek berkorban ulangan saukur calik kungkul dina kursi ulangan saukur bentik curug balas nunyuk capetang balas miwara sabab naon dituntut konsekuensi salaku pamimpin boh dunya jeung akhiratna leres nya leres tibala nu matak ieu dayana aparatur negara kanggo ningkatkeun sagala rupa kagiatan sabab naon ieu negara ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas negara ngabutuhkeun sumber daya anu handal aing teu hayang ngabogaan aparatur negara anu hare-hare anu leha-leha
mohon aya aparatur negara anu teu malire ka masyarakat dipecat wae kadenge aya aparatur negara anu mempersulit masyarakat dina mangsa masyarakat aya pangabutuh ka negara lamun mempersulit ku aing dipecat denda ongko komo bari diduit-duitkeun kadenge ku aing ngaduit-duitkeun ka masyarakat leutik wayahna digantung ku aing sabab naon cing inget urang teh digaji ku rakyat dijenengkeun ku rakyat urang mah ngan saukur diukungkul dina kursi pejabat teu kudu digawe ungah bulan bakal ngocor gajina tapi masyarakat teu ngojek mah moal meunang duit sedangkan gaji nu bakal ditarima ku urang teh gaji anu ditarima ku urang teh di akhirat bakal dipenta pertanggung jawab di mana gablek duit di gawean atau henteu kakesangan atau henteu ieu duit Allahu Akbar kata nagaan teu duit teh bakal dipenta pertanggung jawab nu matak di aparatur negara dituntut rasa loyalitas kabangsaanna rasa loyalitas rasa solidaritas ka negarana timbalan Gusti nya leres sabab naon masyarakat teh kudu adil dina kamakmuran makmur dina keadilan nya leres tah kaula rek umajak sakali-kali mah para pejabat kabeh aing rek umajak sataun sakali mah sabulan gaji bikeun ka masyarakat kabeh da moal ngadak-ngadak sangsara pejabat tina duit gaji sabulan malahan bakal namahan sedekah mah penting ieu mah jang dalang ali we nya gaji kabeh aparatur negara ka kampung ieu bagja beureuna masyarakat teh bakal karasa ngabogaan pamimpin teh nya ulah nepi ka masyarakat teh cuang cieung rasa teboga pamimpin leres ngeran sok demi kepentingan negara jeung bangsa tah kaula kataji aya anu disebutnya eta di negara nulian mah urang turutan laon teh nya eta mere makan gratis nya eta ka barudak sakola MBG ta eta MBG aya laguna oh nya aya MBG teh Gusti laguna MBG makan gigi gratis tuh urang goblok juga tapi Gusti da ari kangaranan program mah aya sae aya henteu tapi sae mah sadana ge sae ya tapi ieu teh MBG teh salasna kedah dimonitor ka handap kudu dimonitor kumaha kedah dimonitor langsung naon sabab dah ulan sabab ieu teh seueur pasoalan MBG teh nya loba pasoalan kumaha jadi loba masyarakat anu lian anu sirik sabab naon adilan dina makmuran maka makmuran dina keadilan adil dina kamakmuran kumaha apan MBG teh kanggo marulang kalih da urang ke sakola bener tak kadang-kadang kita jomplang pisan sedengkeun urang sekali sakola teh diwangun ku para guru netep jeung para guru honorer bener tak ieu teh gaji manya guru honorer 300 ari pegawai MBG 4 juta alah nya jomplang pisan rupina tah mending ngukut MBG we lia nya geuning jadi MBG kudu dieureunkeun sanes dieureunkeun hartosna kedah dipaluru dugi ka handap ieu program teh sae program teh nanging kedah katingali ka handap jeung ulah aya para pengusaha anu ngamonopoli ngeunaan dapur MBG banyak permainan kesempatan nih seueur ieu teh anu merpermainkeun saurang boga 7 ning dapur teh ya hawok teh tak ieu kedah dipaluru Gusti jeung dipaluru dugi ka mana eta
MBG teh manfaatna atanapi efektifna margi anu dipika paur apan ti luhurna mah sakitu keur waraga kanggo tuangeun teh kadang-kadang di jieuna mah hampir satengahna dikorupsi teh eta ieu kedah aya pengawasan anu langkung ketat kanggo nyukseskeun ieu anu sebat MBG program ieu teh wanyil kumaha teh kula Gusti Pati wawasan nepi ka kitu pisan luar biasa lumatak gaul atuh coy ulin kana pelaki dong boina kursi eta monitoring terus ulah kaleueut poe gaji ngakanda we gaji buta sidak ka handap nepi ka mana program teh handapi atawa henteu supados naon supados di urang teh berkah daham pula di urang teh loba kene ucing loba kene beurit ciki tah mode di Jawa Barat gubernur ayeuna ngababat naon teh lir ibarat eta teh bapak aing teh keur ngababad reuma keur ngababad alang-alang keur ngababad lain ngababat leuweung goblok jadi heula mah ngababat cukut-cukut dina mangsa keur ngababat cukut-cukut cing parun cengis orai beurit anu kaganggu kagiridig hama-hama teh kalaluar ngababat nu barala ieu teh ka mana jigna pikiranna na gajibrog eta manya kudu dibubur teuing mah saing teh kitu Gusti jadi sekali deui ieu teh kedah aya monitoring anu jelas supados naon supados teu aya kecemburuan sosial di mana-mana kecemburuan sosial kaituna ngaageungan bahaya kaituna bakal pecah persatuan jeung kesatuan bakal jadi papaseaan atuh sedangkan anu diwayaga teh persatuan jeung kesatuan beulah da ieu teh kedah leres-leres dimonitorna sagala rupa program anu digolontorkeun ku pemerintahan pusat luar biasa alus kudu kitu alus kayak dimana ieu program kaula rek langsung nyieun tim khusus pikeun monitoring ieu program MBG kayak satuluina perkawis laut ieu ti pangna diging sirling ieu poe ieu teh kaula teh hiji silaturahim meureunan geus lebaran leres mun ieu mah halal bihalal open house leres kaduana nu bieu kaula teh rek ngetrukeun ieu we pangampura da kaula can bener digawena leres katiluna kaula teh aya cobi kula perkawis urusan pribadi kumaha aya urusan pribadi di ngeunaan diri kaula kumaha maksudna kumaha ieu ti cobi kula kaula teh sabenerna mah dina karamean tapi teh sanajan loba nu ngariung hareupeun kaula tapi tetep hate mah kaula teh ngarasa tiis comrek baju ngarasa sepi diri kaula laku naon ieu era kumaha teh ngomong ti ka maneh teh ngan eudak dalah di kumaha duda eueuh deui aing aduh pangitur kalemahan aing teh di antarana ieu ti perkawis laut nyaho meureun aing ti baheula nepi ka ayeuna bubujangan bujang li ulah sumohon Gusti kangaranan bukarasa meureun kumaneh komo aing geus bolongkotan kieu aing teh makan sendiri cuci baju sendiri hidup sendiri bagaikan angka 1 ya cek lagu Caca Handika mah makan cuci baju sendiri hidupku sendiri
bagaikan angka satu. Keneh nyaloan itu. Mending keneh jadi penyanyi jeung jembatan jadi senopati dulu. Hade itu. Milu atuh. Miluan naon kontes nyanyi domba. Nyanyi itu. Aku domba. Tak kaulah teh cing itrek balaka ka nyenduaan aing teh hayang kiwin. Hayang kawin aing teh ti. Aing teh hayang ngabogaan pamajikan ti. Ngan pati-pati boga pamajikan langsung. Wah, langsung Artina langsung anu bener. Iya. solehah bener. Laras Gusti hayang pamajikan teh anu solehah. Aya lagu lagi. Oh nya aya laguna ning Gusti. Makan sendi nu tadi itu mah. Laras Gusti sadayana lelaki gejiga kitu atuh palai kagungan istri teh anu soleha. Heeh, da aing teh hayang ngabogaan istri soleha. Da aing ge apa awewe teh beda-beda. Laras Gusti istri teh benten-benten. Aya istri padati sumuhun, istri Japati laras. Aya istri Kunti sareng istri Sajati beda-beda benten. Ari istri Padati mah uninga panginten Padati. Ari Padati teh naon roda gorobak. Istri gorobak istri Padati teh maksudna istri ieu mah nu kumaha-kumaha oge bakal ditarik. Rek barangkal, rek runtah, rek kesik, rek semen, nu bau nu seungit nyaeta diangkut kabeh. Nu penting eta teh nya paduli teuing salaki goreng patut, paduli teuing salaki tara digawe, nu penting tuh karunya salakinya. Ka pasar teu mawa salaki ge teu naon, nu penting mawa tuh nya salaki gering nepi ka maot teu naon, nu penting ajig salaki karunya. Ya. Nu penting doa lain duit itu. Tah eta istri Padati, dua istri Japati. Ai Japati tingali Japati dibere parab menyampurkeun ditewak lingas. Lineuk-lineuk Japati geuningan aya. Jadi hartosna di mana aya uang abang disayang, tidak ada uang abang. Tuh karunya deui lalakinya. Dengekeun ali. Katilu istri Kunti, ari istri Kunti mah naon sok nyumput dina poek. Bari ciciri hilan. Wah, someah bager ngajak wae. Manehna mah tilu penting teh nya bade. Ya, nawaran wae istri ieu mah bagus. Berehan. Nya teu kumaha wah diajak wae ieu mah. Nya nu penting cocok harga. Harga sekian. Nya ngan kedah geus teu tiasa nganyuk. Bisi ditagih era. Ai nu kaopat mah istri Sajati. Ari istri Sajati mah anu nyaah ka diri bakti ngabdi ka salaki. Tekenat muji kahyang Gusti nu Maha Suci babakti ka nagri ongkota ieu. Tah eta aing mah yang boga pamajikan. Oh sae atuh Gusti kasaha? 400 aya calona geus aya. 400 aya geus aya calona teh. Oh sae mangga. Aya Gusti calona? Aya bagja. Urang mana Gusti?
urang wangun lain ada napi urang bakan kiara lain urang pungangan lain urang janem deui lain urang pirdo lain pasir hurip lain Suganti Pabuaran tatangga Dalang Anom Widodo nya Dalang Anom Widodo ti Pabuaran dedenya ke tanggal 12 di dieu nya dengan 12 ke nongton ye Papa Dalang Widodo di gardunya dukung ku salaria teh budak budak Anom berbakat teh daerah macaka daekan ngapoe laib manehna pinter pinter nyin wayang ongko ya mah dalang teh segala bisa nya nama abang ge becus salah liang lain aing urang dieu lain ka urang mana aing hayang kawin teh ka urang luar negeri wallah oh luar negeri Gusti bener Jepang nepi Korea nyaeta ka urang negara Tirtadahana negara Tirtadahana atuh teh mah negara tetangga bangsa orai lain bangsa manusia teu sudi goblok ke bangsa orai deui aing yang ngabogaan anak soleh teh aing ke bangsa manusia ke bangsa orai deui mamung aing teu sudi Posae saha kakasina teh nyaeta Dewi Dahanawati. Dahanawati bener. Oh Dewi Dahanawati bener. Sanes Dewi Malam lain. Putri raja, anak raja nyaeta Prabu Dahana Dewa ti nagara Tirtadahana. Nangaran teh dahan kabeh. Buyutna ieu naon teh lemer nah lemer pandina dahan sok lemer ni tah kaula teh dina waktos ayeuna bade miwarang kaula ngiring saya mana lain kaula marek mihapi ieu nagara maksana numilun saya marah aing waduh Gusti sawios ku kaula bae percaya urang kaula kana kasaktian mararani ngan urusan awewe aing hayang menang sorangan ada ngalawan negara gedeungeun we nu ngasupkeun teh si Beckham dua beuti si Beckham atuh ai Beckham teh mana anjir teu apa kurang gaul buka dunungan teh nyata apa si Beckham di mana si Beckham teh Gusti pemain Persib nomor 7 si Beckham teh wah Gusti pada ngahujat mimitina mah pada ngahina tapi ku si Beckham dibuktikan yen dihina teh bakal ngangkat harkat derajatna cacakan penek leutik komalah mujangkung jadi pemain poli lincah pokoknya Gusti si Beckham aduh abdi mah favorit di kamar alge penuh ku foto Beckham darso Gusti atulah mohon gitu Gusti pokoknya abdi mah kumain bola maduka kumaha Gusti nya aya bola teh wapun bojo nuju nonton sinetron teh diusir nya diusir heula ka mitoha cenah halaju di mitoha atawa meuli TV hiji deui loba tapi abdi mah masih awe mohon Gusti abdi mah kubola teh kumaha duka kumaha abdi mah kubola teh nya kajenting teu dahar nya teu naon jelema mah beda-beda karesep sumohon kitu beda-beda karesep beda-beda kahayang sumohon ari Gusti resep main bola henteu paingan teu apa Beckham aya resepna naon nguseup aing nguseup pangadulan pangadulan nguseup mah tuh ramenan useup nah ya Gusti nu nguseup mah maju-maju
nahan nguseup maju-maju nguseup maju tinggi jebur nya sok bayangkeun lauk di pelakan diuseupan deui kunaon teh dibegaykeun kana koja sok langsung goreng ya pan beda-beda karesep ya abdi mah mending main bola we ai maneh main bola unggal poe unggal dinten abdi mah main bola unggal dinten kabumbu oge nyenak piriwit abdi mah kitu Gusti di bumi teh wah ya penjaga gawang di Zimbabwe mah apa nanti duka kumaha abdi mah lamun jam 10 wengi tacan bobol lamun tacan ngadengi piriwit ngadengi mah prit tak kakara tiblas sareng teh Gusti abdi mah batur mapan ku Cianjuran nya eta mah ngadengi kedua yang abdi mah ngadengikeun piriwit nya asa dipepene ku piriwit teh Gusti wah daya piriwit abdi menyilek ku nyanyi iya hari tadi abdi nuju ke pasar karena resan aya tukang parkir pipiriwitan abdi mah sare di pasar langsung abdi mah duka kumaha teu kali piriwit ker sare iya nuju naik motor aya polisi nilang prit langsung sare heupeul langsung di dinya Gusti yo heuh aya di mah duka abdi mah ku piriwit mah Gusti aneh hipnotis eta mah nya abdi mah jeung piriwit mah jiga iyalah gula sareng kamisna begitu gitu loro-loro ing tunga piriwit teh abdi teh nya kumaha sia we cuman mun gitu tah harita anu hajatan sok berarti hajib sok maneh piriwit nya rek ditiup meureunan kagebakeun ku abdi kateleg eta hajib ngomongna teh prit da abdi sare hareupeun manehna ya Allah ya Robi datang si budak aja mual balik mual aja mual ku aya wae sakitu nu ngabejaan si goblok ampun aku haji kunaon atuh aing aya ban stres alah kudu dengan piriwit yang bebehes budeg anjing budeg nyaho aduh api-api ngalamun padahal mah ceulina teh ngaguru teh dina ceuli teh brrrr gitu ganya tempo budeg aya nyaho aduh kututut anjing nyaho anjing nyangakeun semua pangabaktos Gusti diterima lantoh kulan juga sakitu tarik deh naon-naon tuh naon-naon diterima kiraha aji kiraha Allahu Akbar diuk dan diuk semua ni jalan Gusti gini ayaman jik kerung ke ini tai Allah alhamdulillah damang mata kadege cager aing mata kadege cager uluh sabaraha dinten naon Asia dulu itu teu damang aing ngacager aje lain teu damang ceuli sia teu damang aing mah cager Allahu Akbar kunaon cager ish ngangge BPJS atuh eueuh nu gering aji aing mah cager dulu itu nongtot bool operasi atuh nya nongtot bool teh lamun dina sumut mah amanah teh ngan dina bool nya amanah tementak ulah loba ting pecin gitu tah sia teh bujur teh jadi amanah eureunna nu gurih-gurih masih we aji is gurih-gurih nya nu gurih-gurih teh pecin teh saeutik sia mah aing nyaho pecin teh 1 kilo dahareun naon pecin 1 kilo
dawa nu kering aji geus operasi teu aya deui iwati di operasi ambeien mah nya tong dicoo mah nya ambeien dicoo Sampai diterima aya naon? jeung gorowokan gandeng atuh Sanes gareng-gareng ati baheulana di makeo. diuk Diuk osai mana? Gini aya maneh. aji kata irung Allahu Akbar anjing goblok eta teh irung liang hong anjir jerok irung aya kalajengking Lain kalajengking bulu irung. lain aduh Gusti eta keur orokna kumaha itunya inung maneh keur nyiram hayang naon Hayang ngaletak borong-borong. Matak aing jadi kieu yo. paingan aing eungap deukeut sia da oksigen kasedot ku maneh kabeh Ongge kudu nyawa. lain aing mah tapi tong amak aing banyak Naon? sia lamun ngorong kunaon da ku curug malogor aji Aing lamun ngorong pusing kup. Puas.